Hayu gerasa radia mengpengker hirup di dunia, amal kersam perentea di akhir moal sunaya. Gening maut ngadodoho boro osok di popoho, datang nat merenya ho ngageretek taya tempo. Taya berang taya peting, taya raja taya kuring, di mana ajal gesumping temenang embung anaking. Horing nyawa ejeng badan nuges lila babarengan, datang mangsa dipisahan paturai tineng amitan. Lain meren lain sugan, da ieu maka nyataan, kabe pasti ngarandapan, gening awak kurang pisan. Kaget rewas mata mencrong, renghap rajuk munggah bengong, napas ngangseg nagenggerong, nu deket geus teka tembong. Horeng ieu teh sakarat, dicabut ku malaikat, nyawa ngangseg mapai urat, teu aya daya keur lumpat. Kureng hapnu panganggeusan, pegat sakabeh harepan, ngabebengkang taya dayaan, rek kumaha pangharepan. Borok maker suka bunga, ngatur nafsu seri bunga, riak tempo kudu pindah, nyemperkeun ka alam barzakh. Geus waktu ninggalkeun lembur, menuju ke alam kubur, menangali geus diukur, mahikeur awak sakujur. Rek naon anu dibawa, duit tawa sawah lega, menang ngumpul-ngumpul tea, belaan nipu pasea. Benanti suk-sruk tidung-dung, nusok dipake adigung, kana sholat matak liwung, waktuna zakat mah embung. Ibadah ka toler-toler, nepi ka nyang ulu ngaler, lapur badan enggeus komper, di tengah imah ngagoler. Ngejolopong di ruruban, diriung di tarungguan, gemper pacampur jeung rewas, setan mabati puas. Harta anu gunung-gunung, pakaian duit satangtung,
nan masih boy asiwung ditambah kai kerpadung. Lawang amal geus ditutup, anjakal keur waktu hirup, talang kebet henteu sanggup, padahal waktu mah cukup. Paingan Rasul ngelingan, dunia mah pangumbaraan, nah bet kamalinaan, tonggoy henteu nyubadanan.